jelema kudu ngahalalkeun sesuatu nu halal cek Allah, kudu ngaharamkeun sesuatu nu haram cek Allah. Walaupun orang pribadi sebagai jelema muslim itu can bisa ngalakonan sakabeh parentahna sok tiba kana laranganna, ngan minimal sebagai syarat orang ngajadi jelema muslim orang teh si ingat kudu aya idian sinaran qabulna. Sok dibacakeun ku budak geningnya dina naon teh dina nado majmu sabada marifat rejeng tasdekna. Terus saya itu tenten anu wajib idian sareng qabulna. Tah urang teh sabada marifat jeung tasdek, ari marifat teh nganyahokeun, tasdek teh ngabenerkeun. Singkatna teu aya deui pangeran lian ti Allah, Nabi Muhammad dia utusan Allah, mangka urang teh kudu aya idian sareng qabul. Ari idian teh non pengakuan. Nomor kedua qabul, apa itu qabul? Penerimaan. Orang teh kudu ngaku bahwa orang teh nyembah ka Allah, Muhammad utusan Allah, tadina hate ge kudu narima. Lamun badina hate tidak ada penerimaan berarti eta teh jelema munafikin teh zaman Kanjeng Rasul mah. Dalam arti narima didinya orang teh narima karena sakabeh aturan Allah, orang teh narima karena sakabeh nu diharamkeun ku Allah, walaupun orang can bisa ngalakonan.